Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah nu Maha Murah tur Maha Asih. Sholawat sinareng salam urang limpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku kulawargina, para sahabatna, tabi'it-tabi'itna, sareng mugi-mugi tepi ka urang salaku umatna anu istiqomah di jalanna. Amin ya robbal alamin. Paminten sadaya anu dipika hormat, dina kasempetan ieu simkuring bade ngajelaskeun sakumaha pentingna arurang boga ngimpi atau cita-cita. Boga cita-cita teh lain ngan saukur jangpoe ayeuna hungkul, tapi na jang hirup urang kahareupna. Cita-cita ge lain ngan saukur dipi boga hungkul. Cita-cita wajib diperjuangkeun ku getolna usaha urang. Beuki getol urang ngagapai eta cita-cita, beuki babari oge urang kacumponan eta cita-cita. Lain ngan saukur nyarios hungkul hoyong itu hoyong ieu. Contona usaha urang nyaeta cing getol diajar, getol ngadoa ka Gusti Allah, jeung tong poho ngajaga pergaulan arurang ameh jauh-jauh di hal-hal negatif anu ngahalangan urang ngahontal cita-cita. Urang teh ulah asa-asa lamun dek boga cita-cita. Pan Bapak Presiden Soekarno oge nyarios, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Percaya urang hayang jadi ieu atau urang hayang jadi itu bisa. Ngimpikeun tujuan mah gratis ningan, arurang ge kudu percaya kanu diri urang sorangan. Lamun urang bisa ngahontal eta cita-cita, ulah babari nyerah, da perjuangan mah ningan moal ngahianatan hasil di mana-mana ge. Tinggal niat arurang we nu kudu ditingkatkeun, sumanget urang ge ditingkatkeun. Mugi-mugi urang sadaya bisa ngahontal cita-cita arurang. Amin ya robbal alamin. Hadirin nu dipika hormat, mung sakitu wae anu kusim kuring dipika hatur. Hapunten bilih aya bobo sapanon carang sapakan, mugi-mugi dihapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.